warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, sawatara warta nu parantos dugi ka redaksi CS TV. Sejak kasangakeun dina pidangan warta Close News. Simkuring Ibnu Adeng Kurnia nu baris ngaduhkeun warta salangkepna. Zaman kiwari loba jasa transportasi. Salah sahijina aya transportasi anu ngirut masyarakat pikeun jarak nu jauh atawa nu deukeut nyaeta damri. Pamirsa, ayeuna simkuring tos kasambung ka saderek Tina Pujiani sareng Suci Tresnawati anu aya di Terminal Majalaya. Daerah Majalaya aya hiji tempat anu di tempat mangkalna aya sababaraha transportasi umum. Aya beca, elep, keretek jeung angkot. Aya oge transportasi anu narik panumpang, khususna panumpang pikeun jarak jauh. Kusabab ongkosna anu mirah, jarak jauh atanapi caket oge, ongkosna mung Rp5.000. Oge nu tos sepuh sareng murang kalih, gratis teu ngangge ongkos. Zaman baheula oge aya damri, tapi fasilitasna teu saalus damri anu ayeuna. Damri nu baheula dina fasilitasna oge kirang sae. Seueur anu reksak. Boh dina bagian luarna oge aya jokna nu tos bolong. Hatur nuhun ka Ibnu Adeng di studio. Diberitakeun di Pasar Bingung di tempat para panumpang ngontosan dokapna damri. Ayeuna di dieu simkuring sareng Suci bade langsung we wawancara salah sahiji panumpang sareng sopir. Sana janten panumpang. Jangan kadangnya orang tua lah spesial mudah-mudahan kita sih Mereka yang mau kena sepeda karena milih janten supir bantu damai. Satu acana gaduh pada sanes damri satu acana. aduh oke Nawan pada mana? yang ojek ya karena ojek kuliah biasa karena Saya janten sampingan. mohon Nah kan itu alasanan yang hayang milih beralih profesi ngalihkan profesi dina satu ojek janten supir. jangan masih jenjang karir mohon saya tahu sih jenjang karir tapi panjang lah hai makan Mohon gitunya. Buta atau Kamari itu tes ini. Oh, tak sering ngangge damri. Sering. Suka kadi yang mau damri. Mohon. Ngawitan mah ibu teh nganggo damri ya, ibu teh. Cek atuh surah di dieu. Enggak bisa Bu, cek di sini aja di halte ini, halte Jokong. Kalau mau apa namanya enggak nurut ya pecat dia keluar. Ya, senang we enak itu. Enjoy gitulah naik tahun mah. Coba jauh dekat kan mari. Bukan jauh kok. Kalau naik angkot 8.000. Tadi kan informasinya mugi aya manfaatna. Simkuring Tina Pujiani, simkuring Suci Tresnawati, CS TV ngalaporkan. Pamirsa, Close News dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu aya saur teu sepuh urang dinu kiwari ngacik nu bihari. Sejak ayeuna sampeureun jaga. Mugia janten lenyempaneun kanggo urang sadaya. Tepang deui dina warta anu salajengna. Simkuring Ibnu Adeng Kurnia ngawakilan nu ngokolakeun Close News sejak amit mungkur amit mundur. Bobo sapanon carang sapakan. Hapunten samudaya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.